Memang kadang-kadang aya hal anu salah tapi kaprahnya. Model anu naonnya mun lalaki jeung awewe ulah duaan gitu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Gue teh diinginkan. Nyebut tidak diinginkan. Berarti salahnya eta obrolannya. Gue yang diinginkan. Ya. Takut ada hal yang tidak padahal eta iya kan. Kahayang na kitu. Oh si kan aya bangsat. Arek ngabangsat ka hiji imah. Teu apal di dinya aya nu keur berbuat mesum gitu kan. Si bangsat tana terekel naikna teh asup jalan kenteng teh dina mah maksudna mah. Ongan teu apal di handap aya nu keur berbuat mesum di kamar eta teh. Kasih lalakina geus hayang pisan. Ari awewena embung ngendesieun geuning. Yang bari sieun nunan. Hayang tapi bari sieun gitu. Jangan nanti kalau hamil gimana? Gitu. Cek lalakina teh. Oh naluri awewe merenya sieun heeh. Naluri awewe. Cek lalakina teh udah bakat gugus. Teu kuatnya. Sudahlah. Kita serahkan saja pada yang di atas. Padahal di atas Eta bangsat langsung gajleng turun. Kehen sia nu enak aing ditanggung jawab. Eta kebayang ya. Ulang-ulangnya teh si bangsatnya. Kok aing teu jawab sih. Sia nu enakna aing nu ditanggung jawab gitu. Tapi dari nyebut kita serahkan pada yang di atas. Manehna ke di luhur nya. Manehna keur di luhur kan dina kenteng teh ya.